Teh coba sepil pangsit chili oilna. Siap. Tah jadi nu kamari mah minta disepil basreng chili oil. Ari ayeuna mah cenah minta disepil pangsit chili oilna. Sabari ngagolakeun pangsitna di dieu teh abi bari nyieun pesanan sebelah. Tah jadi si pangsitna teh bisa digoreng atauna bisa direbus. Jadi pokona mah tergantung kumaha hayangna pelanggan we nya. Nu hayang digoreng digoreng, nu hayang direbus direbus. Tah kabeneran nu ayeuna mah hayang direbus. Isi saporsina teh aya 4 nya, terus hargana teh sarua jeung mie jebeu jeung makaroni basah ngan ukur 5.000. Coba barudak di tempat maraneh aya teu nu jualan pangsit chili oil jiga di warung abi. Terus saporsina dijual sabaraha jeung isina aya sabaraha hiji. Tah ieu teh penampakan pangsit chili oilna, tapi ieu mah versi anu ladana. Dari nu teu lada mah moal beureum kieu nya. Heueuh kan sok aya nya nu jajan teh ih cenah naha beda meuli langsung jeung dina konten. Heueuh atuh da nu dikontenkeun mah anu lalada nya. Matak penampakanna teh sok manggoda, giliran manehna mareuli weh sambelna teh sauprit nya. Heueuh we atuh nya dina penampakanna ge jadi eueuh pikahayangeun. Lanjut di dieu teh abi kadatangan barudak teu Cieunder jarajan pisang keju. Cieunder teh GSI nya. Padahal mah di GSI teh loba nya nu jualan hayang jajan naon wae ge sagala aya. Tapi ieu barudak teh ngahaja we jauh-jauh jarajan ka warung abi. Tah eta nu ngaranna Rejeki Moal Pahili teh. Bari sanajan warungna jauh di jalan raya terus nyempil di jero gang. Ari geus rezekina mah kok ieu di Jarugjug di Daratangan. Lanjut di dieu teh warung abi kadatangan barudak anu karek marulang sakola. Terus ieu teh jarajan makaroni basah jeung minuman. Mun teu salah mah ieu teh aya tiluan tapi anu jajanna mah ngan ukur 2an. Tah lanjut di dieu teh warung abi kadatangan deui barudak anu karek mulang PKL-an. Ieu teh geus aya katilu kalina nya barudak ieu jajan ka warung abi teh. Terus awalna mah jajanna teh yang makaroni basah 4 porsi anu 10.000-an. Tapi berhubung ieu teh geus sore jadi si makaronina teh tinggal saeutik. Jadina weh kur kabagian 5.000-an ewang.